biasa abdi ayeuna tos calis tangan Kang Yadi nya Yadi serasa wios pamuda di Banjar anu anjeuna gaduh passion gitu nya karena mekarkeun ngembangkeun tangkal areng-areng. Jadi anjeuna tos lami ya ngebibitkeun produksi sareng ngical hasil eta tarum anu banjana diperintahkeun teh urang ngobrol wae nya sareng jadi di tahun sabaraha ieu namina teh bergiat dina tarum areuy ngawitan di Candak ka Banjar teh ku abdi warsi Desember tahun 2015 abdi nyenak 2 bibit anu 1 bibit 1 pohon diserahkeun ka ahli pertanian ka rekan namina Kang Haji sareng di dieu ku abdi hiji. Alhamdulillah 3 tahun berselang tos gaduh pana sekitar 27.000 bibit tina 1 pohon. 27.000 bibit tina 1 pohon. Tadina awalan tina 1 pohon anu direkan mah anu diteliti ku rekan mah kopi dipersiapkeun kanggo kultur jaringan. Itu tacan dibuka eta mah ke. Eta teh ngarintahkeunna nganggo stek unggul. Eta metodena stek ya dina sabaraha kali uji coba anu disebut hanya di batang-batang pucuk anu paling bagus. Terus ieu tah ieu nanti siap disetek. Oh, itu di stek deui. Ieuna kumaha ieuna? Tah ieu batang tua mah rada telat. Oh. Tah anu cepet pertumbuhan mah 1,5 bulan terus tiasa sirungan model kieu batang muda. Oh gitu. Berarti lepat atunya abdi ka menyetek. Teh lepat ngan labada kami teh. Oh, nya tak garing gini kan. Lamun tadi nasa ageung kieu, sana sageung kieu sabaraha lami. Upami pertumbuhanana upami ieu tos ngalikana media tanah, kampung. Stilusasi dia tos siap panen teh. Harina tos tiasa dugi ka 1 meter langkung. Udah ti dia ka dia sabaraha lami tah? Ti dia ka dia mah paling 2 bulan. Oh. Dan saat tos kieu mah ieu cepet. Kamu pamit di pasien Paranggon mah nya. Oh gitu. Tah upami ieu tah aya daun anu sakararia tah upami. Iya faktor kieu teh biasana kirang cai teh. Oh. Jadi upami salieum ieu mah abdi teu kantos nganggo pupuk nanaon kecuali pupuk kandang lah eta mah media tanam unggul da kana mana polybag. Pemirsa ieu urang tepang sareng Pak Jinono nya anjeunna teh anu tanggawalernya Pak nya di TPST ieu. Mohon. Pengelola. Bapak kumaha tadi kan Kang Yadi motivasi ku Bapak terus di widian kanggo lahan ngabibitkeun di dieu. Tepangna kumaha tah ngawitan? Salasna kan Pak Yadi teh kapungkur pendampingan di TPS. Janten aya inovasi-inovasi tina masalah tanaman, ya terutama tina tanaman tarum. Terus oke ku Bapak bahwa tarum itu di kapungkur ge terang gitu kan. Bahwa tarum itu kangge pewarna, kangge obat. Oh, Bapak keseninya nya eta teh. Kapungkur mah tiap-tiap mun dia mah inung beurang lah. Inung beurang teh sok aya wae tanaman tarum. Kayak ieu menarik ya, folklore ya. Kanggo naon, Pak? Ku inung beurang dianggo. Kangge penumbuhan rambut. Oh, kangge orok teh dikitukeun. Balur ke Suhun. pupuk suhun gitu. Pupuk suhun namina. Terus sareng kalian teh obat pewarna naon ieu? Santosna tepang sareng Pak Yadi, sanes tepang Pak Yadi nyandak bibit gitu kan taruh ieu yang ku Bapak teh ya Bapak mah termasuknya petani gitu kan. Tapi ya kembangkeun ya alhamdulillah. Mungkin udah 50.000 mah udah keluar gitu bibit teh di dieu. Janten Bapak mah saterangna teh iwati penanaman. Gitu. Ai masalah tedik masalah ngadamel pasta itu mah Pak Yadi. Mohon. Nah, kan kapungku Bapak mah uning aku aja sebagai pengalaman anu teralaminya banyak tarum teh gitu di tengah masyarakat teh. Tapi orang Banjar pas secara umum orang secara khususnya orang Pataruman waranokeun teh Pak kana Terang ngan terangna ieu teh kangge
kangge rambut. Oh gitu, anu di masyarakat anu dekat Rangma. Jadi teu kantos aya pemikiran kanggo ngarintahkeun laku seueur nya panya. Teu aja. Numbutkeun Bapak, ieu tangkal asli Sunda sanes Pak? Sunda. Sunda. Maki Bapak terus uningan secara turun-temurun ya panya. Pedas naon entos gitu abdi mah aya teh kieu tah kitu modelna teh di kitu tah di kitu terus dikuburkeun tah teh janten pantina tiap-tiap ieu na teh kitu tah ka dieu janten seueur ngarung Anu puyuh dikuburkeun anu eta nu ditalikeun anu ditalikeunana kitu tah tah ditalikeun dikubur tah teh seueur janten na teh Mohon. model pedas seueur Nya, janten nya. ngaguyun sapertos kurung Ah, iya, nuhun aja punya. Manawian gitu. Nuhun leres. Sampun masuk tiap-tiap pikir sumur gini ai di lemburan masuk aya daun tarum ari daun